Para mitra anu mulia dongeng urang teraskeun deui carios nyambung judulna Rusia Curug Cikidang. Ieu dongeng para mitra karangan Kiliksa ayeuna nincak bagian ka-8. Sabada nampatkeun bagian ka-7 tangtosna ge para mitra urang teraskeun bagian ka-8. Atuh ka wargi-wargi Mang Jaya di mana we linggihna mugi-mugi tiasa nyugemakeun dongeng-dongeng ti Mang Jaya Official. Ari anak kukupu naon tapi hileud anak kukupu para mitra padahalnya apa kita ngenog heula kedan nog jadi hileud gitu para mitra sadaya kitunya prosesna hileud janten kepompong janten kupu-kupu janten kukupu para mitra kitu siklusna eta para wargi teu tiasa diatur ku manusia teu tiasa cenah cobaan we ku manusia ku ieu cenah urang digancangkeun dibedol ituna teu tiasa para mitra dibedol ieuna dibedol ina supaya gancang megar teu tiasa prosesna kana ku anjeun eta mah nyata kupu ataupun hileud cereg kupu ku anjeun eta namina para mitra proses janten tingawitan nog janten hileud janten kukupu ngenog deui para mitra janten hileud janten kukupu kitu terasa para mitra prosesna. Mangga atuh dongeng judulna Rusia Curug Cikidang karangan Kiliksa dina bagian ka-8 Wilujeng Ngadangukeun. Para mitra kaum dangu, mangga urang lajengkeun deui hanca dongeng nu katuna. Carios nyambung judulna para wargi nyaeta Rusia Curug Cikidang. Para mitra kaum dangu, ieu dongeng karya Kiliksa ayeuna nincak bagian ka-8. Mangga atuh urang sami-sami bandungan, naon akibatna eta sora gamelan anu memang para mitra meningeungkeun kadangu ku sararea. Sugan mas sora gamelan halimpu kadangu ku sararea anu aya di dinya. Kumaha akibatna para wargi? Mangga urang sami-sami bandungan bae. Hanca dongeng nu katuna carios nyambung judulna Rusia Curug Cikidang karya Kiliksa dina bagian ka-8. Para mitra kaum dangu, kocapkeun harita teh beulah tongo. Kadenge Pak RT keur ngagerowan baturna, di lebak aya sora aki-aki nitah ngampih ka incuna. Di tebeh kulon kadenge awewe kolot gegerewekan ngagerowan anakna. Bisi leungit meureun kaayan lembur Cibonteng ngadak-ngadak harengheng. Loba kahariwang jeung kasieun anu teu puguh. Tapi ongkoh sieun jalma-jalma tapi kalah barijil kaburuan. Ngalayung siga nu panasaran pisan sedengkeun sora gamelan ngagalindeng minuhan jagat. Kadenge kasakuliah lembur halimpu matak dedengieun. Ngan lila-lila mah matak maruringkak bulu punuk. Lantaran kadengena teh wanci sariak layung bae. Tapi kapeuting lamun geus janari kakara jempe eta kajadian teh geus 2 peuting sarta can aya nu bisa neguh kana naon sabab musababna. Kocapkeun isukna para mitra. Harita poe Sabtu mangkurip teu nyaba ka mana-mana, malah melak talus anu can anggeus ge can dipaju deui. Lantaran ngarasa melangjeng hariwang bisi aya kajadian naon-naon. Atuh saja batik itu isu keneh Pak RT geus ngider mere parentah. Sangkan poe eta ulah waka nyaraba. Lantaran rek ngayakeun riungan di buruan Tajung. Nu boga pokal aki antri. Nu danget harita teh nu kasebut sesepuh nu bener-bener dipikaserab ku sararea. Sabab sajabana ti pangkolotna, elmuna, taya nu mapakan. Wanci haneut moyan di imah mangkurip harita teh aya nu ngajentul tiluan. Horeng mangkurip ading jeung Bah Jilun. Geus kumpul deui siga nu meunang dami. Bah Jilun ngarasa panasaran hayang ngabadamikeun urusan sora gamelan jeung mangkurip samemeh dibawa kana riungan nu gede di buruan Tajung teh. Mangkurip, kumaha ceuk pamikir mamang dina hal sora gamelan teh? Sabab hal ieu teh kudu dipikiran ku salelea, bisi matak nilakakeun ka urang. Abah ngarasa perlu pikeun nanya ka mangkurip, sabab baheula mamang kungsi kabaud ku siluman. Bisi aya patula patalina jeung kajadian ayeuna. Cing kumaha ye? Cek Bah Jilun darianaker. Ayeuna mah teu nguruskeun nyining, tapi bener-bener ditujukeun kana urusan penting, pikeun nangtremkeun kaayaan lembur Cibonteng. Bener bah.
Urang kudu milu mikiran tapi hanya kalau pamikiran kuring mah mintul. Najan umur beki kolot ge dari ilmu mah teu daek namahan kuring teh ba. Tapi najan kitu ge ari taksiran mah geus aya. Bisi bae bisa bae anu kadenge ku urang teh sora gamelan ti nagara siluman. Tapi kuring teu nyaho nah ti mana eta sora teh datangna. Jeung deui teu nyaho nah siluman naon atuh nu boga hajat teh. Sigana mah kolot lemur anu luhur elmuna ge bakal bisa neguh kana hal ieu. Ayeuna mah urang sangakeun wae ka Aki Antri, ceuk Mang Kurip tegas manehna ngarumasakeun bodo tayakannya. Ya kajeuna atuh ari kitu mah. Tapi kumaha ari ceuk maneh sia ding? Sugan sia boga pikiran hade atawa henteu? Cing bantuan mikiran euy. Wah, kumaha kuring taya kabisa tuh bae eta mah da Mang. Mangga serahkeun lah ka kolot. Kuring mah teu boga pamikiran naon-naon, kelakal ieur mikiran ge. Ngan yakin ari nu kitu teh. Naon teh? Nu itu modelna mah siluman teh. Da kudu bogo wujudna atuh ari lain siluman mah. Teh mal ading tegasna keur. Oga tuh. Kadari mah mun kitu mah urang ngilu ngariung euy, di buruan tajug. Geunis loba batur nu ngaliwat ah. Jung Bah Jilun nangtung ngajak init kana riungan. Ah, ieu atuh bah. Ieu aja ngading. Mang Kurip nangtung. Ayo Mang, sok buru-buru lah yang nyaho kuring ge. Bring tiluan arinit ngajugjug kaburuan tajug. Rek milu ngariung jeung nu loba lantaran harita teh beuki beurang. Nu daratang kaburuan tajug teh beuki loba, tungtungna kumpul kabeh. Malah nu tadina ngan ngonang lalaki wungkul teh, dina kanyataan mah awewe barudak daratang, lantaran pada hayang nyaho kana hasil riungan. Da puguh rek nyawalakeun nu aneh jeung teu mata kaharti ku akal. Biasana mah mun aya riungan kitu teh hese ngumpulkeunana. Sok laloba alesan komo rek ngabadamikeun iuran nyieun wangunan mah atawa badami gawe babarengan. Sok hese daratang tapi ayeuna mah kabeh tumplek kaburuan tajug. Bah Jilun jeung baladna geus marilu kumpul. Milih tempat nu deukeut ka Aki Antri jeung pangurus lembur sejen. Ari lamun rek usul Bah Jilun jeung sobatna dua biasana masok jadi andalan balarea dina aya usul da sok warani ngomongna. Sanggeus kawilang cukup Pak RT ngaharewos ka Aki Antri. Sangkan buru-buru muka ancara. Hadirin geus kumpul urang lembur Cibonteng daratang kalayan ikhlas. Atuh geus kitu mah teu talangke deui jung Aki Antri ngadeg. Cep hadirin jempe lir gaangkat tincak. Memeh biantara Aki Antri rarat-reret heula nempoan kaayaan di dinya. Tetela nu daratang ka Cidarobana kolot budak jeung awewe lalaki kumpul. Pada saderek sadayana kadang warga lembur Cibonteng. Aki teh nganuhunkeun pisan kana kasayan sadaya nu parantos kersa lulumpaheun nyumpingan ieu acara. Mangga urang kawitan, ulah loba catur tanpa bukur, ulah loba carita tanpa kanyataan. Ari sabab ieu riungan teh sifatna dadak-dadakan, dumasar kana bahan babadamian anu sarua ngadadak. Acara nu bakal kapidangkeun dina ieu ngan sarupa nyatana. Urang nyawalakeun perkara sora gamelan wayang nu sakadenge pasosore nepi ka wanci Janari. Urang salelea geus pada nyaho kana hal eta, tapi teu nyaho kana jujutan nu sanyana. Aki Antri liren heula nyaritana tuluy rarat-reret ciga nu panasaran. Hayang nempo perhatian ti balarea kana hal eta, tetela sarerea daria pisan. Taya nu ngalalaworakeun kana caritaan Aki Antri. Dupi salajengna teh kieu. Kulantaran hal eta teh ngajadikeun bahan pamikiran pikeun pada pangurus lembur. Sim kuring salaku sesepuh di lembur geus meunang kapercayaan ti aranjeun pikeun mutuskeun hal ieu. Nu kahiji Aki rek mere pepering ka sadarea. Sangkan ulah kabawa ku sakaba-kaba, ulah kagoda ku sora nu matak mawa balai. Lantaran Aki geus nitenan kalayan api, jen eta sora teh lain anu wajar.
Tapi datang na teh ti alam siluman nucan kanyahuan kalayan jelas. Kaduana aki rek merebeja kasarerea yen poe ieu atawang ke pasosore. Lamun geus wanci sariak layung, aki jeung sawatara jalma nu meunang milih rek ngintip ka hiji tempat. Pikeun ngayakinkeun eta sora. Lamun geus meunang kapastian nu tetep bakal bisa mere pituduh ka sarerea. Kumaha carana sangkan salamet tina gogoda eta sora. Ari sabab ceuk pamikir hate aki mah. Sora siluman nu keur nanggap gamelan wayang teh hiji pangbibita, hiji pangruruba, atawa hiji pangoloan sangkan urang kabaut. Kagoda atawa kairit ka nagara manehna. Tah ieu teh nu matak hariwang. Nu matak aki ngahajang-hayakeun riungan. Sakitu maksud aki nu utama. Kumaha kaharti sarerea? Cek aki antri bari neuteub ka jalma loba, bereng sarerea ngajawab pada ngarti kana maksudna aki antri. Tapi panungtungan mabah jilun ngacung pok nanya. Kanya maksud aki nu sakitu saena kuring mah satuju pisan. Tapi saha wae nu baris di bawah ngintip, natos kenging milih atawa teu ajan lagi. Can milih jalma nama lamun katimbang perlu mah pek wae ayeuna pilih sakalian. Aki minta dibaturan keur saksi. Lobana duaan ngarah reug-reug ngan kudu nu waranian jeung nu awas pangdengena bawakuna mah. Jawab aki antri tegas. Atuh jalma nu ngariung menis saheng sarerea pada hayang milu nyaksian ngan sieun teu kapilih. Kumaha atuh pamibah jilun jeung mangkurip peda geus loba pangalaman nu sejen ulah ka mana-mana caricing we ngajaga lembur. Cek Pak RT siga nu percaya pisan ka bah jilun jeung mangkurip. Bereng sarerea ngajawab sarerea satuju kana usul Pak RT. Pugu bah jilun culang cileung rada keung para mitra. Hoream ari kudu milu jeung aki antri, tapi balarea geus percaya ka manehna jadi era temen mun teu daek teh. Bisi balarea teu percaya deui ka manehna. Tapi can waka nyanggupan kalah kapokna ka mangkurip bisi mangkurip teu daekeun. Bang, sanggup atawa henteu marengan aki santri? Sabab urang nu kapilih ku balarea geuning, malah Pak RT satujuan pisan. Tuh, ingatunya da eta abah mah sayong lah. Make nanyakeun sagala pan kitu akibatna. Meulit kana bitis, tamiang meulit ka bitis teh kumaha munah kuring mah asa ieu teh. Jawab mangkurip rada horeameun. Lantaran melang kudu diimah jeung deui rada sieun, komo mun inget kana kajadian bareto, manehna kungsi dipaling ku siluman, dipaksa dina cina jadi tukang goong di nagara siluman. Da sugan teh moal kieu atuh. Wayahna we mang, sanggup atawa henteu. Lamun teu sanggup kudu sanggup. Era ku masyarakat bawakunya mah. Bah jilun maksa. Nya lamun kitu mah sarua we jeung maksa atuh. Nya wayahna dipaksa. Tapi ulang ngarasa kapaksa, kudu daek nganteur aki antri. Teu kudu sieun moal aya naon-naon, pokona mah beres lah. Ari bareng jeung kolot mah pirah kudu percaya ka aki antri. Percaya tapi sieun kuring mah. Waduh, kumaha atuh. Lebar kepercayaan masyarakat ka urang. Hese neangan jalma nu jiga urang teh. Wayahna we kudu daek mang. Cek bah jilun beuki keukeuh ngajak ini. Jadi lain nanya redaek henteuna, ieu mah kudu daek narima kana kahayang sarerea, akhirna mangkurip nyangup. Harita mangkurip tuluy nyarita. Nya, ayo atuh ari kitu mangan kuring mah ya pamenta. Menta naon? Bah jilun curinghak. Menta sangkan kula warga kuring kudu ditalingakeun ku sarerea. Sabab lamun teu kitu bisi aya balain nu tumiba sabuat kuring keur ini. Keun urang caritakeun ka aki antri. Jawab bah jilun bari tuluy ngareret ka aki santri. Malah bari nangtung ngarah kadenge ku sarerea sarta kasaksi ku umum. Aki, kuring jeung mangkurip sanggup marengan ka aki.
Tapi Mangkurip aya pamenta. Punten we ieu mah. Kula wargana nu ditinggalkeun pangnalingakeun ku sararea. Bisi aya bancang pakewu dina mangsana Mangkurip ini tasa kitu kahayang daki. Nah, make kudu hariwang sagala. Moal aya naon-naon di lembur mah da jauh jeung bahaya, malah urang ge moal naon-naon. Da moal ngajorag ka nagara siluman ieu mah saukur ngintip pungkul, jawab Aki Antri. Mangga tu ari kitu mah Ki, cek Mangkurip rada teteg hatena. Tah, ayeuna mah kieu pada sajelek. Poe ieu wayahna ulah liar ka mana-mani. Najan ka sawah ge ulah, kajaba lamun kacai nu deukeut. Tapi kacai ge ari kawalungan mah ulah, wayahna sing barisanahan diri. Atuh saterusna engke pas sore, Aki jeung Bajilun katut Mangkurip bakal init ka hiji tempat, rek nyusul sora gamelan anu sok ngaganggu ka urang. Susuganan ku cara kitu bakal bisa kapanggih jalana pikeun nengtremkeun lembur urang jeung bisa nyegah balai nu baris tubiba. Ari sabab ku Aki geus katong yen kajadian teh teu pihak deun, saur Aki Antri bari pepeta mere katerangan ka sakur anu haladir. Atuh harita para mitra jalma menisaheng nyebut ngiringan cenah malah mah rada goyang sararea satuju kana maksudna Aki Antri. Syukur ari sararea ngarti jeung satuju mah. Ngan sakitu perluna ngayakeun riungan teh. Oh, macing nurut kana caritaan Aki. Ari sabab lain keur kapentingan Aki ieu teh, tapi keur kapentingan sararea. Saterusna hayu urang bubar ngan kade sing waspada jeung hati-hati. Aki Antri mungkas riungan buriak jalma-jalma budal. Barali ka imahna masing-masing tapi aya sawatara kolot anu ngariung keneh di dinya. Di antarana Aki Antri jeung Pak RT Bajilun katut Mangkurip. Sarta ditamah ku kolot lalaki duaan harita keur ngayakeun badami leutik. Bajilun, Mangkurip, ayeuna urang atur pilampaheun. Engke lamun geus sarolat asar kudu buru-buru datang ka imah Aki. Urang ngatur siasat nu hade pikeun ngintip sora gamelan teh. Atuh saja bati kitu, urang teh perlu neangan hiji tempat nu sakila hade keur ngintip. Keun engke urang atur deui pilampaheun. Ngan ayeuna Bajilun jeung Mangkurip sing tatan-tatan teng trem keun hate. Buleudkeun pikiran, yakin ke diri yen urang bakal unggul. Sabab urang mah ngabelaan ketentreman sararea apaan, saur Aki Antri bari neuteup kanuduaan. Pok Bajilun ngajawab, Nyai kuring mah seja tumut we kana amanat Aki. Nanging kumaha ngajaga di lembur? Saha nu baris nyalingakeun kaayaan di dieu? Keun bae eta mah kewajiban kuring, temal Pak RT tegas. Nya bener keun di lembur mah da loba batur Bajilun. Jeung deui loba pangurus, jung ayeuna mah geura barali keula. Ngan engke ulah poho. Bada asar kudu datang ka imah Aki. Mangga. Bajilun jeung Mangkurip harita nya geus kitu mah teu loba catur. Tuluy riungan bubar Pak RT jeung Aki Antri kabelah kidul, Bajilun kabelah wetan, Mangkurip kabelah kulon. Kocapkeun para mitra sorena wanci asar Bajilun geus nyampeur ka Mangkurip. Rek ngajak ka imah Aki Antri tapi kulantaran beurang keneh duanana can waka arindit. Kalah ngobrol heula jeung ading anu geus nyampak ti beurang keneh. Nganyinining jeung Bioon teu milu mariung teh. Kamana ari si Nyai Mang? Mani teu aya ngelol-ngelol. Geus 2 poe teu tepung jeung manehna. Ulah dikerem wae atuh boga anak teh bising kumpul. Lantaran kudu kapoyanan jelema mangara sehat, cek Bajilun bari ngareret ka tengah imah.
Tapi nyinining teu tembong-tembong teuing keur ka mana da teu aya tanda-tandana acan teu kadenge kecet-kecetna. Rek naon nanyakeun anak batur bah, hare-hare we atuh bah, cek ading miheulaan. Panon mun neuli ka Bah Jilun siga nu ngaheureuyan. Ih, nah cempadan teuing sia. Barina ge dari nanya ka mana si aing mah. Nanya ka Mang Kurip nu jadi bapana. Pipilueun bae sia kanya urusan batur teh. Da teh salahna tuh ngabantu mah. Kuring mah mantuan Mang jawabkeun, teh malah ading bari nyerenge. Geus kitu hari hareng-hareng jeung Bah Jilun kawas ucing jeung anjing. Wah sia mantuan mah kudu mukna sia bedul. Ieu mana naon mantuan ngajawab. Mending sia mun bener ngajawabna. Deui mah padu disada we sia. Jampe sia sading. Pipilueun kana omong man bisa diteke sia ku aing. Cek Bah Jilun keheuleun. Lantaran mun aya ading didinya caritaanana tara-teurak. Asa teu aya gununa ngomong daria ge disangkana mah heureuy bah. Harita si ading tuluy nyarita deui. Moal sajempe bah sabab uing mah boga biwir. Kumaha uing we atuh ngatur omongan mah da moal ngarugikeun ka abah ieu. Sia. Kunaon sia jading? Mending akhirnya teh sia ka aing. Hayang dihakan ata-ata sia ku aing. Canyaho sia amakan aing ha? Hehehe, tong mabok wah lah. Jadi malin tempat mabok barina oge. Jeung derek kana teu gedang gading mah karesep kuring. Komo mun maok di sisi kedong mun deket gudang, ngeunah di daharna bari bagadang. Alah si ading atuh ya, cek ading bari-bari nyengir. Nyarita ka mana wae nu ngajadikeun Bah Jilun nafsu. Beungeut burahay beureum huntu kekerot. Wah, dasar si jadol sia. Teu beunang dibawa nyarita. Mangga sia ulah disada deui sia bedul. Aing mah teu nanya ka mana barina oge. Nanya sote ka Mang Kurip nu boga anakna. Kumaha si nyai teh, Mang? Ka mana ieu teh? Cek Bah Jilun bari ngareret ka Mang Kurip. Ka ading mah teu ngareret deui. Ya bah tadi mah keur nyangu di dapur. Tapi duka ka mana ari ayeuna mah paling ge ulin ka babaturanana meureun. Narek naon kitu bah? Tara-tara tisasari bet nanyakeun anak kuring, cek Mang Kurip. Heueuh lah. Si abah mah leuneng teh. Jembe sia sading. Kumaha aing we dulu? Bah Jilun beuki nafsu lantaran diheureuyan bae ku si ading. Ih, kunaon atuh iteu nya ngadon silih harengan we. Siga ucing jeung anjing. Ulah kararitu Sabab urang teh keur mikiran ka ayan lembur nu sangar jeung pake pikasieun. Cing kudu malikir atuh. Na kudu kumaha carana sangkan lemur urang bisa aman. Ulah hareureuy wae da geus kolot atuh ieu teh. Ceuk Mang Kurip nyapih nu patorong-torong pok ditempas ku ading. Lah. Teu boga pikiran kolot-kolot teh. Kuring mah ngora keneh hampuraeun kolot, nu matak nu salama Bah Jilun. Sakieu keur weri teh. Kalah nguruskeun awewe we cing atuh sing bisa milihan waktu bah. Sia. Nya kudu kumaha ari ngomong aing saling sia. Unggal tepungan ukur ngurus nu kitu patut. Nah sirik sia kumaha? Hayang naon sia teh sading? Ha? Hayang naon sia? Cek Bah Jilun meni mureleng. Hayang tentrem kuring mah ulah ngadenge nu kitu. Tapi sia kudu jempe atuh. Rapat ta bibir teh ku aji deuleu. Oh, da kertasnya. Sia. Ampun, usah hulueun atuh. Kunaon atuh ieu areling atawa henteu ieu teh? Ngadon parasea we narek iraha atuh akurna. Mang Kurip nyapih deui nu silih tempas. Tapi da teu ambak da geus apal kana adat pangadatan sobatna nu dua. Tibare toge pura hoghag wae tara milih waktu jeung tempat asal tepung pasti we rame. Tong diajak ngomong si ading memang lah. Keun urang satru heula lah. Ngarah mikir. Ulah dibawa carita. Ayeuna mah jawab pertanyaan abah ieu. Sabab jadi abah pangkolot nanya. Ari nining teh ka mana? Abah mah melang dumeh rek ditinggalkeun. Memeh ini sayang tepung heula. Ya anak kuring mah keun bae da aya nu baris nuan. Nyatana aya Pak RT jeung nu sejena malajang ading ge moal ka mana-mana. Rek sina cicing we di dieu ngajaga anak kuring. Jawab Mang Kurip tegas. Hag sia. Kadenge ku cepil bah. Uing ditanungguan cenah bah. Cek ading bari ngacungkeun jempol. Ngadilah ka Bah Jilun damet jamedu. Nyaho sia. Aing mah teu hayang dipihapean deuleu.
Keun dah ya Pak RT. Mana mau ukur jadi tunggul na wungkul? Bah Jilun ngajawab teu puguh. Hatena panas mendingan tab asa disapirakeun ku Mangkurip sabab nyinining beunang bae ku ading. Geus kitu deui bae. Atuh ting saladar we ayeuna mah sabab keur genting. Yu urang ka imah Aki Andri bah. Ulah loba teuing cumarita nu teu puguh bising tingaleun, cek Mangkurip bari turun kaburuan dituturkeun ku ading jeung Bah Jilun. Tapi Bah Jilun anger bae keheuleun ka ading malah mah sanggeus nangtung teh pok ngomong. Sading sia. Kunaon sia make milu turun ha? Da moal dibawa sia mah ka bumi Aki Andri. Cicing we sia maneh di dieu. Mentong ka mana-mana sia bedul. Pokna rada nyungkun. Tapi ayeuna mah ading teu ngajawab ukur seuri semu anu ngoa, tapi tetep nangtung bari tatan-tatan. Yu urang indit balah ulah lila teuing ngobrol nu teu puguh. Waktu nyarelek ye bising katingaleun. Hayu mang. Bring duanana Arindit. Dituturkeun ku paneutup ading nu bangun panasaran. Dina hatena memang hayang milu maneh tengan yakin moal diidinan ku Aki Antri. Atungan bati ngurutan dadawe bari ngupat. Wah, mun aing geus boga pangalaman merek sakalian milu ngintip jeung Aki Antri. Ngadah boga kanyaho. Tapi ari teu diidinan malah bisi boreng balukarna, bisi jadi mamala ka diri aing. Muga-muga we usaha Aki Antri sing hasil ulah aya nu ngahalangan. Ceuk hate ading, bari tuluy unggah deui ka tepas. Gek diuk dina bang barung teu lila torojol bi oon jeung nyinining. Tuluy ngariung bari nyaritakeun nu Arindit. Kocapkeun Bah Jilun jeung Mangkurip harita geus anyog ka imah Aki Antri. Nyampak Aki Antri geus ngadagoan, malah geus saged meunang dangdan. Nah, telah teuing ka dieu teh. Panjana Aki mah moal dulu ieu teh. Lumawi aya halangan ki, si Sadi ngajakan ngobrol. Yu atuh ki urang mios ka tempat pangintipan teh, diri sonten teuing babakuna mah. Jawab Bah Jilun bari diuk dina golodog. Malah Mangkurip ge diuk bari ngahegak kawas nu capek padahal mah teu jauh leumpang teh ngan hatena henteu teger. Ulah rusuh teuing Bah Jilun. Sabab kudu badami heula pilampaheun. Kieu geula Bah Jilun kitu di Mangkurip. Aki teh geus mikir ti beurang mula yen urang teh kudu init kalegok dadap. Didinya rada aman jeung bisa awas ka Curug Cikidang. Tah didinya urang kudu cicing nepikeun ka wanci Sariak Layung. Urang nungguan deui sora siluman teh na kadenge atawa moal. Ngan lamun aya naon-naon omat ulah gugup turutkeun parentah Aki. Da sakitu nu kudu diperhatikeun teh. Keur ngajaga kasalamatan diri babakuna mah. Cek Aki Antri bari pepeta. Nuduaan ungut-ungutan tanah ningar leuwih Cikidang. Natos yakin teh didinya datang Ki. Mangkurip bari neuteup hatena pating seredet reuwas. Ari yakin mah acan Mangkurip. Apaan pangna ayeuna kudu init ge ngadah boga kayakinan ieu teh. Nganu dicuriga ku Aki teu aya deui lian ti eta. Jabongan bareto kungsi kaalaman ku Kimanta. Yen didinya aya gamelan wayang cenah. Malah kungsi lalajo anjeunna mah kulantaran kitu memeh ka mana-mana urang intip heula kaayaan didinya. Sabab yakin nu sok ngagandengan urang teh didinya sumerna kitu. Mun kartos kilah, yu atuh urang mios ayeuna. Bah Jilun teh sabar, najan rada sieun ge geus hayang indit wae. Nya yu atuh. Sanggeus asak badami bring tiluan Arindit. Ninggalkeun lemur muru ka hiji tempat nu disebut Legok Dadap. Eta tempat teh pernah nakuloneun Curug Cikidang. Misah pasir kahalangan ku walungan, paeunteng-eunteng jeung Curug Cikidang. Para mitra kaum dangu, basa panon poe tunggang gunung. Aki Antri jeung baladna geus terepi kanu dijugjug, reg tiluan areureun. Tuluy milih tempat keur cicing supaya tumaninah jeung teu mata kesel. Aki Antri calik dina catang bari melong ka beulah wetan, nyawang Curug Cikidang nu kadenge seah ti kajauhan.
Sedangkan Bahjilun jeung Mangkurip dariuk luhureun batu nu lempar. Bari mencrong ka tebeh wetan sarua neuteup curug Cikidang nu matak lewang. Naon nu kudu dipilampah ku urang ki? Bahjilun mimiti nanya. Ya urang jagoan we nepi ka aya sora gamelan deui. Engke lamun geus aya kayakinan nu pasti, urang susul lalaunan. Tapi kudu hati-hati bising kapanggih ku batur. Sugan we ari geus di deuketan mah bakal sidik. Na di mana datangna sora teh? Jeung naon nu sanyana? Ayeuna mah cicing we ulah waka ka mana-mana. Ngan kudu sasadiaan. Masang pangdenge, jawab Mang Api santri bari ngaluarkeun padudan tuluy udud bangun nikmatnakeun. Mohon ki urang buktoskeun we di tempat nu sing yakin. Naon atuh sanyana eta sora teh? Da mustahil aya sora lamun teu aya jirimna mah. Mangkurip milu nyarita panon melong ka curug Cikidang. Nya bener lah. Urang intip sing hade ngada kapanggih. Cek Bahjilun bari unggut-unggutan tuluy ngabijilkeun dompet bakona. Palenyun udud nurutan Aki Antri. Atuh teu wudu leungit para mitra reungit teh nu napuk teh kalabur. Daya nu kuat ngabehasup bako anu segak. Mangkurip teh teu udud, maneh nengan ukur ngusapan janggot bari ngalamun. Ingetan anakku malayang kanu anggang, kamang-samangsa nu geus kaliwat. Ras inget basa manehna gering, dikeresakeun bat ngalaman jadi tukang goong sagala. Padahal manehna mah teu resep kana kasenian teh. Ngaran Ki Manta ngalangkang dina uteukna. Lantaran eta pisan nu nulungan ka manehna, nu akhirna salamet nepi ka kiwari. Bisa keneh ku melendang di alam manusia. Tapi ayeuna geus teu aya geus aya kajadian nu aneh. Puguh pikeun hate Mangkurip rada hariwang loba kasieun. Bisi kajadian nu bareto dibalikan deui. Tapi da aing mah teu kumaha ni ulin ka curug Cikidang ayeuna mah. Piraku make jeung aya nu ngaganggu onaman mah. Jeung deui hate aing geus pikir-pikiran waras. Taya kuciwana pisan piraku make kudu kabawa ku sakaba-kaba onaman mah. Ceuk hate Mangkurip bari melong kanu jauh. Ongkoh melong ka curug Cikidang tapi nu katempo teuing alamana, da pikiran keur kusut jeung rusras kanu jauh. Manuk recet di sarada angin leutik ngahilibir ngoyag gendang daunan. Anu ngaguyun gigireun anu tiluan sakapeung kadenge sora heulang tonggoheun. Ditema ku sora koreak ti kajauhan, maklum di sisi leuweung. Bet loba pisan pangdenge. Harita teh para mitra geus puguheun ungkut-ungkut majeng puyuh teu jempe ti tatadi mula. Panon poe beuki handap nyusup ka tukangin gunung akhirna mah surup tilem kana panyumputanana. Dituturkeun ku hibarna cahaya layung, caang nungan ukur ngabibita wungkul. Dalamun layung sirna kaayaan jadi poek peteng matak tepi kabetaheun. Siap-siap Abah, ayeuna geus wanci sariak layung. Biasanya mah sora gamelan teh geus kadenge, tapi ayeuna macan aya naon-naonnya. Cek Aki Antri bari tuluy cengkat, soca melong ka palebah curug nu caina tetep nyurug jiga bareto. Katiga jeung mijih taya robah. Bahjilun jeung Mangkurip carengkat duanana masang pangdenge. Bisi sora gamelan teu kadenge, tapi tetep teu aya naon-naon iwati pating korosakna sora daun garing, nu katebak angin jeung recetna sora manuk. Nah, da teu aya ki, buah-buah kagareuwahkeun nya. Moal Abah, sabab ti dieu mah jauh ka curug Cikidang teh. Sigana we can wae ieu mah. Aya keneh kalangkang panon poe ti poncrot leuweung itu tuh. Nu hartina macan burit pisan ye teh. Cek Aki Antri bari nunyuk ka leuweung beulah wetan nu ngadingding luhur pisan. Can waktuna we meureun, cek Mangkurip. Barang cacap caritaan Mangkurip ngong aya sora nu ngawih meuni halimpu. Sora ka angin-angin matak dedengeun anu pangheulana kadenge teh Mangkurip. Pugu bulu punuk meuni muriding asa kahudang-hudang kabeh. Ki, aya sora sineng ngawih ki, cek Mangkurip. Da kuring ngajenge, sigana mah nya sineng teh. Bahjilun sarua ngadenge kana eta sora. Malah sirah meuni dengdek-dengdek bakat ku hayang tegas. Tapi Aki Antri teu nemalan tetep mencrong ka beulah wetan. Kawas nu hayang tegas ka curug Cikidang. Jep nitulan jempe bari ngadedengekeun sora nu datang.
Beki jelas yakin aya nu keur ngahaluang ngawi. Tungtungna kadenge sora gamelan meni atra tetela. Datangna ti beulah wetan ngan kadenge sok paselang jeung sora seahna cai di Curug Cikidang. Waktosna seep di para mitra ya.